Boleh, Naon? ali keluarga mana ya sabaraha hiji sih? Keluarga urang mah aya tiluan ke budak, pamajikan, jeung nenek urang. Nah, urang geus 10 tahun jadi tetangga maneh can pernah ninggalin ini maneh keluar. Nenek urang keluar mun aya gempa anjing keluar. Lini, anjing goblok. Lini. Lini. Lini atuh anu ngegeber anjing lini. Ya, info heueuh kamararaneh heueuh nu rek meuli tisu. Ulah kanu lain, ka urang mah meuli tisu hiji gratis aku. Anjay. Da bohong. Ieu mah kamararaneh heueuh anu sok ngomongkeun aing tukangeun. Sok sia teh goblok ngomongkeun aing na hareupeun sia teh. Pas ngomongkeun teh sakalian sia teh mere duitna goblok. Sakalian sia teh berehakan aing, sakalian aing balanjaan resikoan ku sia. Anjay. Goblok. Nu abi mah komo pinu ku kutil wios kutilan oge teu sawios rek kutilan rek tasbean wios sok ku abi mah ditampi ngan ku abi mureun dipek-prekna paling jeung domba jeung ucing jeung ayam teh jeung aing mah sudi anjing teh kutilan nempel ka nu momok atuh teh lucu momok aing ke ari bucat beuteung ngeunah ari sia nya moal ngeunah atuh goblok anu ngeunah mah heueuh bucat bersama antara pertemuan momok dan mamas terjadi pergesekan. Nah itu ada di situ ada pembucatan kayak tangeuna sia teh goblok da bocat beuteung moal ngeunah goblok modar nu aya anjing bayawak ngangkang sia gagaba goblok meskipun banget aing si bayawak ngangkang momok aing mah payu cing cirining momok racing heueuh sudah marapet nyerebet merepet pokona mah amun maneh kecobaan momok aing deuyeun cek aing oge tapi bohong goblok si keke jika nate bekian emang aing mah bekian beki dahar beki jajan aing mah beki healing beki shopping aing mah kutu ge dihakan ku aing liang tai ucingnya ku aing diseup anjing 2 3 baraya ya tingali maraneh apal teu ieu kembang naon tak ku maraneh sidik-sidik ke ieu aya kacangan anjing kala disidik-sidik masih kebobogaan aing Aingnya boga pantun. ya sok goblok ngomong atuh sia teh Pangkal kalapa dituaran. oh Ke nu mana ya buluan? Teu nyambung aja. Tika, akhir nanya ya. Nanya naon? Kumaha rasana boga mitoha duda euy? Ngeunah atuh mah boga mitoha duda mah. Ngeunana kumaha? Tah lamun salah kikeun indit aing kikieuan anjing jeung mitoha. Goblok. Boga serep aing selain salaki aing mitoha. Kak, nih rujit tinggal di mana? Peker peting, hidung, peot di anjir. Nu aing mah nyage hideung, nyage peot tapi ngeunaheun. Daripada nu maneh gede nyalaer goblok teu hirup di anjing ya. Goblok. Bengkok di anjing kasih sih. Anjing ngeledek mah goblok. Ke mana tuh jadi awewe ulah sok keluar wae peuting. Tika keluar ti peuting teh ngeunah nyaho Heueuh ke benernya komodina mang keluar bareng. eta mah nikmat Bule aing rek pantun goblok ye hujan ye Pantun naon? ikan betok ikan cupang bule maneh pada nyaho momok atau nyaho isi kutang ayo we dan itu aya saung hari hujan kieu teh lamun sarejeng salakita teh kaup antelnya teh antel suku anjing langsung emplun antel celi anjing langsung letak antel bibir anjing langsung cipok aing sebenarnya mah capek euy tapi dah nikmat guys euy deui anjing deui ya Batur mangadungkuk teh anjing, momok imah beuteung anjir kumaha anjing kumaha eta maneh? kan bae sia teh atuh tong momok we ngedungkuk ke beuteung ge kudu ngadungkuk sia teh da peot mah norokto Da rujit anjing naleunang ge goblok ah. cing cirining ieu teh awewe sukses goblok teu loba dahar aing mah loba harapan goblok Anjing, hujan deui bagong. Keke. Anjing bujurna badak. Tapi alus kena nu setika euy Tika. Naon? Weh, celana pink anjing celana pinknya. Merah pinknya. Kak. Oh, anjing edan. tapi karesepeun konten teh ari sia lamun teu resep menyang geus scroll goblok sia teh tong loba cungun yang geus nonton di lalajoanan sia mah keur mata resep ngomen deui
mata komen ge sia di lalajoanan atuh sia teh goblok sia mah geus sakrol montong di lalajoanan sia teh meme